Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi nafa'an mubarakan lana wa lil ajmain. Babu ma ari ye eta babna perkara jaa anu dongkap ieu emak fi aisyin nabiyyi dina kahirupan Kangjeng Rasul. Hadasana saha Qutaibah bin Sa'id hadasana saha Hammad bin Zaid an Ayyub katabiti Ayyub an Muhammad bin Sirin. Qala Muhammad bin Sirin kunna bukti kami eta ingda Abi Hurairah ta disandingan Abi Hurairah. Wa alaihi sareng tetep ka Abi Hurairah saubani ari aya dua kain mumasyakoni anu berwarna duanana min katani tina bahan katun patamah-khoto mangka ngusap cai pangambung ieu Abi Hurairah fi ahadihima dina salah sahijina saubani. Faqala Abu Hurairah bakhin mun urang mah ya tamakhotu ngusap saha Abu Hurairah ta pil katani dina kain katun. Laqad ra'aitu yakin nyata ningali kaula ni ka kaula wa ini jeung sayaktosna kaula la akhiru eta yakin anu tersungkur gebis kaula piha di tempat baina mimbari Rasulillah anu tetep di antara mimbarna Kangjeng Rasul wa hujrati Aisyah jeung antara kamarna Siti Aisyah radhiyallahu anha. Magsiyan barina anu pingsan alaya ka kaula payaji umangka dongkap sa aljai anu dongkap payada umangka nyimpen ieu si jai rijlahu kana sampeana jai ala unuki kana leher abdi yaro ningali ieu jai annabi kana sanyana ari kaula jununan eta nu gelo disangka gelo pingsan padahal kalengger. Wa majeng teu bi ari kaula jununun eta nu gelo. Wa majeng teu huwa ari Abu Hurairah eta ilal ju'u kecuali lapar saking kulaparna. Hadasana sa Qutaibah hadasana sa Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik katampiti Malik bin Dinar qala Malik bin Dinar masyabi'a tekantos wareg saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubjin tina roti qotun sama sekali wala jeung teu kantos wareg wala lahmin jeung teu kantos wareg tina daging illa ala dopapin kecuali netepan kana dopa. Qala saha Malik sa'altu naros abdi rajulan kapameget min ahli badiyati ti ahli badiyah ma eta naon adopapu ari dopat di luhur aya basa illa ala dopapin naon ari dopat. Qala rajul
ayatanawala eta yen barang tuang jalma ma'an nasi bareng sartana jalma-jalma. Jadi dopap teh alenyoh gitu, tuang sareng. Nabi mah tara nyalira tuang. Hadasana saha Qutaibah bin Sa'id, hadasana saha Abul Ahwas an Simak katambiti Simak bin Har qala Simak sami tu nguping abdi an Nu'mana ka Nu'man bin Bashir yaqulu Nu'man alastum nahan teu aranjeun kabeh nah teu aya di aranjeun kabeh pito amin dina tuangeun wasarobin jeung leueteun. Nahan teu aranjeun kabeh pito amin dina tuangeun wasarobin jeung leueteun ma kana perkara situm anu karep aranjeun kabeh. Sok we dahar naon wae atuh kitu ceuk Nu'man. Laqad ra'aitu yakin nyata ningali kuring ceuk Nu'man teh nabiyakum ka nabi aranjeun kabeh wa mayajidu jeung temendakan nabi minad daqali tina korma makana perkara yamlau anu minuhan ieu ma batnahu kana patuangan nabi. Hadasana Harun bin Ishaq hadasana Sa'abdah an Hisam bin Urwah an Abi katampi tiramana ieu Hisam an Aisyah katampi Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah in kunna sayaktosna buktos kami ala Muhammadin eta kulawargi Kangjeng Nabi Muhammad namku sucicing kami syahron dina salami sabulan ma nastauqidu teu kantos ngahurungkeun kami binarin kana seuneu dina waktu salami sabulan teu kantos ngahurungkeun seuneu teu masak maksudna. In huwa pastina ari nabi ila tamarun ieu makul ulah nabi in huwa pastina ari ieu makul ila tamru kecuali korma wal ma'u jeung cai. Dina salami sabulan korma we jeung cai. Rasul jeung kulawargina barang tuang teh. Sanes Rasul teu gaduhna naon kade. Kapan salami 3 tahun samemeh Isra Mi'raj teh embargo ekonomi muslimin teh punah lumpuh sehingga teu tiasa bertransaksi. Sadayana kaum muslimin anu jumeneng dina waktos harita salami 3 tahun ditanggung ku Rasul tiap dinten tuang jeung leueutna. Itu sehingga Siti Khadijah anjeunna nasorupkeun kana sakabeh hartana pikeun ngahirup-hirup agama. 3 tahun sok nanggung rakyat sabab ekonomina di embargo. Jadi sanes nabi miskin, sanes nabi teu gaduhna naon kade. Kituna teh. Hadasana sa Abdullah bin Abi Ziyad hadasana sa Sayyarun hadasana Sahl bin Aslam an Yazid bin Abi Mansur an Anas katampiti Anas an Abi Tolha qala Abi Tolha syakauna ngadu kami ila Rasulillahi ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a kana kalaparan unjukan ka Rasul Gusti Rasul ya abdi teh lapar warofana jeung ngangkat kami an butunina tina patuangan kami an hajarin tina batu
ari sing goreng teh paropaa teras ngangkat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi tina patuangan Rasul an hajaroeni tina dua batu. Abi Tolhah ngadu ka Rasul, Gusti Rasul ieu abdi kalaparan bari nembongkeun batu dina patuanganana, ari sing horeng patuangan Nabi mah diganjelna oge ku dua batu gitu. Saking ku ayeuna nyaah kanu janten sahabatna supaya marantena ngaraoskeun wareg gitu. Teu katawis alim katawis Rasul nuju katawis lapar. Sehingga sok liren memeh wareg Rasul matuangna teh. Qala Abu Isa hada hadisun ari ieu hadis teh goribun eta nu asing min hadisi Abi Tolha tina hadis Nabi Tolhah lana riput teu nyaho kami hukana hadis ila min hadal wajhi kecuali tina ieu perjalanan. Wa makna qauli sareng ari makna dawuhan Nabi warofa'na lapad warofa'na dawuhan Abi Tolhah gitu warofa'na an butunina an hajarin kana buktos naon ahaduhum salah sahiji di antara jalma-jalma yasuddu etanalian ieu ahad fi batnihi dina patuangan Nabi al hajaro kana batu minal jahdi tina kapayahan wa dha'fi jeung lemah alladzi anu bihi sartana ieu ladi minal ju'i tina rasa lapar. Hadasana sa Muhammad bin Ismail hadasana sa Adamu bin Abi Iyas hadasana Saiban Abu Muawiyah hadasana sa Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah qala Abi Hurairah kharaja kaluar saha an-nabiyyu kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi saatin dina hiji waktos layak rujuk teu kaluar Nabi piha dina ieu saah walayal ko jeung teu nepungan hu ka Nabi piha dina ieu saah saha ahadun hiji saurang oge paata teras dongkap hu ka Nabi sa Abu Bakar pakola Nabi maja abika ya Abu Bakrin maeta naon ja'anu dongkap ma bika sartana anjeun ya Abu Bakrin aya kaperyogian naon kitu mun urang. Qala Abu Bakar kharajtu kaluar abdi alqa nepungan abdi Rasulullah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa angzuru sareng ningali abdi pi wajhihi dina pameunteun Nabi wa taslima sareng uluk salam alaihi ka Nabi falam yalbas maka teu lamiti dinya anjaa dongkap sa Umaru Sayyidina Umar faqala Nabi ma jaa bika ya Umar ma eta naon jaa anu dongkap ieu ma bika sartana anjeun ya Umar aya kaperyogian naon. Qala Umar al-ju'u abdi teh lapar ya Rasulullah qala Rasul wa ana sareng ari kaula qad wajadtu eta nyata manggihan kaula ba'da zalika kana sapalihna itaju mun urang mah sami abdi oge ieu teh rada lapar gitu. Pangtolaku mangka berangkat Nabi didinya teh eusina teh Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar. Kamana ila mangzili Abil Haisam kabumina Abil Haisam.
At-Taihanil al-Ansori wa kana sareng buktos ieu Abi Haisam rojulan eta hiji pameget kasiron nakhili anu seueur kormana wasajari jeung tangkalna wasyai jeung dombana walam yakun jeung teu buktos lahu ka ieu Abil Haisam saha khodamun pembantu seueur kormana seueur tangkalna seueur dombana tapi teu gaduh pembantu palam yajidu mangka temendakan itanu tiluan Nabi Abu Bakar sareng Sayyidina Umar hu ka Nabi hu ka ieu Abil Haisam punten paqalu mangka nyararios ieu nu tilu limroatihi ka bojona Abil Haisam pas dongkap ka bumina nu aya teh garwana Abil Haisam nuju teu aya ditaroskeun kanu janten bojona ayeuna eta di mana sohibuka ari nu ngabarengan anjeun sohibuki tegesna suami anjeun pakolat mangka ngawaleur ieu imroah intolako angkat ieu sohib tegesna caroge abdi teh angkat yasta'dzibu milarian ieu Abi Haisam lana pikeun kami alma kana cai palam yalbasu teu lami tidinya anja ayen dongkap sa Abul Haisam bikir batin kalawan sagariba yaj'abu anu minuhan ieu Abil Haisam ha kana ieu kirbah pawadoa teras nyimpen Abil Haisam ha kana kirbah sumajaa teras dongkap Abil Haisam yaltazimu bari anu ngarangkul Abil Haisam an-nabiya ka Kangjeng Nabi saking kubingah didongkapan ku Nabi sareng sahabatna wa yufaddihi sareng sayogi nebus ieu Abi Halah bi abihi kalawan rama na Abi Halah wa ummihi sareng ibu na Abi Halah sumantolako teras angkat ieu Abi Halah bihim sartana nutiluan Rasul Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar ila hadiqatihi kana karpetna Abi Halah pabasato teras ngabeberkeun Abi Halah lahum pikeun nu kabeh bisalton kalawan diamparkeun sumantolako teras angkat ieu Abi Halah ila nakhlatin kana korma wajah teras dongkap Abi Halah bikin win sartana sabatang korma lamun dewegan mah saturuy gitu tah pawadoa teras nyimpen ieu Abi Halah kanggo Nabi pakola mangka nyariosa Nabi afala tanakoita naha teu milihan anjeun lana pikeun kami min rutobihi tina korma baseuh korma asak maksudna meuni sadayana dicandat atuh pilihan we padahal manu asakna wungkul gitu ari dina sapangpang aya nu ngora aya nu kolot pakola mangka ngawaleur ieu Abi Halah ya Rasulullah inni sayaktosna abdi aradtu eta ngamaksad abdi antakhtaru kana yen marilih aranjeun sadayana au qala atawa ngucap ieu Abi Halah takhayyaru mangga pilih ku sadayana min rutobihi tina korma asak wa busrihi jeung korma ngora paakalu mangka naruang
ieu nu sadayana wasaribu sareng ngaraleueut min zalikal ma'i tina eta cai. Faqala mangka ngadawuh sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza ari ieu waladzi jeung demidat nafsi ari salira abdi biadihi eta aya dina pangawasaladi minan naimi tina nikmat. Orang mamuji tu alhamdulillah nikmat Gusti. Nah, gitu. Kelapar ieu disuguhan. Alladzi anu tusaluna anu bakal ditanya aranjeun kabeh anhu tina ladzi yaumal kiamati dina dintenan kiamat. Dilun tegasna iuh-iuh baridun anu tiis warutabun sareng korma baseuh thayyibun anu sae wa maun sareng cai baridun nu tiis. Fantolako mangka angkat sa Abul Haisam liasna bade nyandak ieu Abu Haisam lahum kanggo sadayana to'aman kana tuangeun. Faqala sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahanna teu kudu mencitnya ananjeun lana pikeun kami data barin ka anu diperes susuna, kada domba nu diperes susuna. Pada bahat teras mencit ieu abi halah lahum kanggo nu sadayana anakon kana domba bikang au jadian atawa domba umur 4 bulan. Anakon bikang jadian domba umur 4 bulan. Pa'ata tuluy dongkap ieu abi halahum ka Nabi Abu Bakar sareng Umar biha nyandak ieu dabhah peupencitan. Paakalu mangka naruang sadayana. Pakola mangka nganyariosaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka khodimun, halaka naha eta tetep milik anjeun khodimun ari pembantu, boga pembantu teu euy gitu. Pedah disuguhan wae ku tuan rumah panginten kitu ditaros. Ari hidup teh gaduh pembantu henteu. Qala abi halahlah henteu Gusti Rasul. Qala Nabi fa iza ata mangka di mana datang na ka kami saha sabyun tawanan pakti kudu datang anjeunna ka kami. Engke lamun kuring boga tawanan datangnya ka kuring ceuk Nabi teh kitu ka bihala. Fa utiya mangka didongkapan saan Nabiyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biro saeni kalawan 2 tawanan. Teu lamiti dinya Nabi gaduh 2 tawanan. Laisa anu teu aya mahu masartana ro saen sasalisun nu katiluna. Paata teras dongkap ku ka Nabi sa Abul Haisam daku Nabi di piwarang teh. Tadi ceuk Nabi teh upami kuring boga tawanan engke hidep ka kuringnya dongkap ta. Nabi gaduh we 2 tawanan teu lamiti dinya dongkap Abul Haisam teh. Pakola mangka nyariosaan Nabi ikhtar pek milih anjeun minhuma ti ieu ro saen. Pakola abi halah ya Rasul Abil Haisam ya Rasulullah ikhtar mugi milih salira li kanggo abdi. Mangga we lah kumaha Gusti Rasul pangmilihkeun. Pakola mangka nyariosaan Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mustasyaro saenyana nu dipenta nasehat mu'tamanun eta nu dipercaya. Khud pek candak hadza nu ieu tanu ieu we bawa. Naon sababna pa ini mangka saenyana abdi ceuk Rasul. Ra'aitu ningali kaulahu ka ieu
za yusolli eta salat ieu za wayastausi jeung kudu ngajaga anjeun bihi ka ieu za tawanan teh ma'rufan kalawan sae kade jaganya jig janak fangtolako mangka angkat sa Abul Haisam ila mroatihi kagarwana Abul Haisam pa akhbaro teras ngaberitakeun Abul Haisam teh ka imroa laporan ieu abdi nyandak tawanan kanggo dijantenkeun khodim. Nah, biqauli Rasulillahi nyandak cariosan Rasulullah. Pakolat mangka nyariosa imro'atuhu garwana ieu Abil Haisam. Mah henteu angta ari anjeun bibaligin eta nu nepi hakkon kana hak. Makola teu ngucap hak koma kana hakna perkara qala nu ngucap pihi dina ieu emak sahaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila kecuali bi antu'tiko kuyen ngamerdekakeun anjeun hu ka ieu da katawanan teh qala nyarios ieu Abul Haisam bahwa mangka ari ieu da atikun eta nu merdeka harita keneh diperdekakeun dipiwarang ku bojona. Pakola mangka nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha sayaktosna Allah lam yab'ats eta teu ngutus Allah nabiyan ka nabi wala khalifatan jeung teu ngutus Allah ka khalifah illa kecuali walahu eta tetep sartana nabi bitonatani ari dua pengawal bitonatun tegesna hiji pengawal tak muru marenta ieu bitonahu kana bil ma'rufi kana sae wa tanha sarenga nyegah ieu bitonahu kana bi anil mungkari tina mungkar wa bitonatun jeung pengawal hiji deui la ta'lu teu miwarang ieu bitonahu kana bi khobalan kana damel karuksakan wa man jeung sajal mayuko anu dijaga bitonata su'i ku pengawal anu awon bitonata su'i ka pengawal anu awon pakod wukia mangkanya ta dijaga pakod wukia mangkanya ta dijaga Allah ieu man cek Nabi teh pedah tadi langsung diperdekakeun ya Allah teh ngutus Nabi bahkan Allah teh ngadamel khalifah setiap Nabi teh ngagaduhan dua pengawal gitu. Ayeuna ku hidup ieu langsung diperdekakeun tapi teu kedahari waman yuqabitona tasu'i faqad dukia lamun ayeuna teu gaduh pengawal cukup Allah nu ngajagana. Hadasana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id hadasani saha abi bapa kuring an bayani bin Bisrin hadasani Qais bin Abi Hazim qala Abi Hazim Qais sami tunguping abdi Sa'd bin Abi Waqqas yaqulu Sa'id alhamdulillah ini sayaktosna abdi la awwalu rajulin yakin hiji pameget haroko anu ngocorkeun ieu rajul daman kana getih fisabilillahi dina perang di jalan Allah azza wa jalla. Wa inni jeung sayaktosna abdi la awwalu rajulin yakin hiji pameget
Roma nu ngalungkeun ieu rajul bisahmin kana jamparing fisabilillahi di jalan Allah. Laqad ra'aitu yakin nyata ningali kaula ni ka kaula agzu eta perang kaula bil isobati dina isobah pang perangan min ashabi Muhammadin di antara pirang-pirang sahabatna Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mana kulu teu nuang kami ila waraqos sajari kecuali kana daun tangkal wal hublata jeung kana batang pohon hatta taqarrahat sehingga nalima luka atawa bohak naon asdakuna mulut kami wa in ahaduna jeung pastina ari salah sahijina ti kami layadau yakin nyimpen ieu ahad kama sapertos perkara tadau anu nyimpen naon asyatu domba wal bairu jeung onta wa asbahat jeung jadi isuk-isuk saha Banu Asadin Banu Asad yu'azziruna ngajurungkeun ieu Banu Asad ni ka kuring fid dini dina agama. Laqad khibtu nyata berangkat kuring wa khosirtu jeung rugi kuring idan dina waktuna khosirtu wa dhalla jeung sia-sia naon amali pada melan abdi. Hadatsana sa Muhammad bin Bashar hadatsana sa Sofwan bin Isa hadatsana sa Amr bin Isa Abu Na'amah al-Adawiyyu qala Abu Na'amah samitu nguping abdi Khalid bin Umairin ka Khalid bin Umair wa Suwaisan Abar Ruqad sareng ka Suwais Abar Ruqadi tegasna Abar Ruqad qala ngucap Khalid jeung Suwais ba'asa ngutus sa Umar bin Khattabi Utbah bin Gorwana ka Utbah bin Gorwan wa qala sareng nyarios ieu Umar intolik kudu indit anjeun anta tegasna anjeun waman jeung jalma ma'aka anu tetep sartana anjeun hatta idza kuntum nepika di mana bukti aranjeun kabeh pi aqsal biladil arabi eta aya di ujung negara Arab wa adna biladi ardil ajami jeung aya di panghandapna tanah negara luar Arab disebutna ajam. Paakbilu mangka kudu madep aranjeun kabeh hatta idza kanu sehingga di mana bukti jalma-jalma bil mirbadi aya di mirbad wajadu manggihan jalma-jalma haddal kadzani kana ieu batu anu jiga endog kadzan batu nu jiga endog bentukna paqalu mangka nyararios jalma-jalma maeta naon hadi ari ieu qalu ngucap sawarehna deui hadhil basratu hadhihi ari ieu al basratu eta kota Basrah pasaru mangkara lempang jalmi-jalmi teh hatta idza balagu dugi ka di mana dugi ieu jalmi-jalmi hiyalal jisri di jembatan asogiri anu alit jembatan jisri asogiri nu alit paqalu mangka nyararios jalmi-jalmi hahuna di dieu umirtum diparentah aranjeun kabeh
Panazalu teras lalungsur jalmi-jalmi teh. Padzakaru teras nutur ieu jalmi-jalmi al hadisa kana hadis bitulihi kalawan panjangna ieu hadis cariosan maksana. Qala nyarios rawi faqala mangka nyarios Utbah bin Ghazwan laqad raaitu yakin tos ningali abdi ni ka abdi wa inni jeung sayaktosna abdi lasabi usabatin eta anu katujuh tina nu tujuh ma'a Rasulillahi bareng sartana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa malana teu aya ka abdi sadayana to amun ari tuangeun ila waraku sajari kecuali daun tangkal hatta taqarrahat sehingga nalima bohak naon asdakuna ujung baham abdi sadaya fal taqattu mangka nunggu abdi burdatan kana kain pakosam tu mangka ngabagi abdi hakana burdah baini di antara abdi wa baina Sa'din jeung di antara Sa'id pama mangka teu aya minna ti kami min ulaika sab'ati tina ieu nu tujuh ahadun ari hiji jalma oge ila wahwa kecuali ari ieu ahad amirun eta jadi paming amiru misrin eta jadi pamimpin tanah Mesir minal amsori tina pirang-pirang wilayah Mesir wasatu jarribuna jeung bakal muji aranjeun kabeh al umaroa ka pirang-pirang pemimpin ba'dana dina sabada kami. Hadasana sa Abdullah bin Abdurrahman hadasana sa Rauhu bin Aslam Abu Hatim tegesna Abu Hatim Al-Basri hadasana sa Hamad bin Salamah hadasana sa Sabit an Anas kata binti Anas qala Anas qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhibtu nyata disingsieunan abdi fillahi di jalan Allah wa mayakhofu jeung teu pernah nyingsieunan sa ahadun hiji jalma oge walaqad udibtu jeung yakin nyata dipilaraan kuring cek Rasul billahi di jalan Allah wa mayuda jeung teu ngalaman dipilaraan saha ahadun hiji jalma walaqad atat jeung yakin nyata dongkap alaya ka kuring naon salasuna 30 mimbaini lailatin ti antara sapeuting wa yaumin jeung sapoe wa ma jeung teu aya li eta tetepikeun kuring wali bilalin jeung pikeun Bilal to amun ari tuangeun yaqulu anu nuanghu kana toam sahadu kabidin nu ngagaduhan patuangan ila syai'un kecuali hiji perkara yuwari anu nyimpen kana ieu se naon ibtu Bilalin wadah tuangeun Bilal hadasana sa Abdullah bin Abdurrahman hadasana sa Affan bin Muslim hadasana sa Aban bin Yazid al-Attar hadasana sa Qatadah an Anas kata binti Anas bin Malik anna nabiyya kana sayaktosna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami eta teu kempel ingdahu disandingeun Nabi godaun naon godaun tuangeun enjing-enjing wala asaun jeung tuangeun sore jeung teu aya tuangeun sore-sore goda sarapan gitu asa tuang sore min khubjin tina roti walah min jeung daging
ila ala dopapin kecuali netepan tuang sasarengan. Qala sa Abdullah qala sa ba'duhum wa ari dopap eta kasratul aidi lobana leungeun gitu. Berarti seueur tuangna sasarengan. Hadatsana sa Abdu bin Humaid hadatsana sa Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik hadatsana sa Ibnu Abi Dhi'bin an Muslim bin Jundub an Naufal bin Iyas al-Hudali. Qala Naufal kana buktos sa Abdurrahman bin Auf lana ka abdi sadaya jalisan eta anu calik. Wa kana jeung buktos ieu Abdurrahman bin Auf nikmal jalisu eta pang saena nu calik. Wa innahu jeung sayaktosna Abdurrahman bin Auf in qalaba mulih ieu Abdurrahman bin Auf bina sartana kami data yaumin dina hiji dinten hatta idza dakhalna sehingga di mana lebet kami baitahu kabumi na Abdullah wa dakhala jeung lebet Abdullah pagtasala teras adus Abdullah suma kharaja teras keluar Abdullah Abdurrahman Abdullah wae waka suma kharaja teras keluar Abdurrahman wa utina jeung didongkapan kami bisohfatin kana wadah anu ageng piha nu tetep dina sohfah khubzun ari aya roti walah munjeng daging. Palama wudiat mangka samangsa disimpen ieu sohfah baka tah nangis sa Abdurrahman. Fakultu mangka nyarios kuring lau ka Abdurrahman, ya Aba Muhammad, maeta naon yubkinu nyerikeun ieu maka ka anjeun kunaon anjeun teh kalah nangis. Faqala Abdurrahman, halaka tos ngantunkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yasba jeung teu pernah wareg saha huwa ieu nabi wa ahlu baitihi jeung ahli baitna nabi min khubjin tina roti min khubjis sa'iri tina roti gandrum fala urona mangka teu ditingali ka abdi sadayana wala ukhirna jeung teu diakhirkeun ka abdi sadaya lima kana perkara huwa ari ma khairun eta langkung sae lana pikeun abdi sadaya. Rasul mah teu kantos wareg sareng kula wargina ieu ari abdi disuguhan meuni sakieu kitu miseu. Anu kalewat henteu bilih anu kakalangkung deui. Lain kalewat ente, kalewat kabaca Quran. Kalewat ente mah hees berarti. Atau sadayana pilih aya logat nu teu sapagodos nu kirang tepat sareng kakedahanana dilereskeun wae. Mudah-mudahan janten manfaat khusus kanggo abdi umum kanggo sadayana. Dikawit dugi kahir daresan khususna daresan ieu kitab mudah-mudahan janten kasayan kanggo urang, janten kasayan kanggo sepuh-sepuh urang, janten kasayan kanggo guru-guru urang sadayana. Utamina ngocor teras-terasan kanu nganggit kana ieu kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.